Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sadayana sakolebat info. Ayeuna abdi aya di Kampung Handeuar anu aya di Desa Sindangkreta, Kecamatan Cipatujah. Barayanya kembali lagi dengan saya di Si Mata Kucing, teman-teman. Oke. Jadi saat ini saya teh ada di Kampung Handeuarnya Baraya. Tah. Ipil lagi ke mana? Di ditu. Oh, siap mah. Tah, iya teh ayeuna teh aya di Kampung Handeuar. Tuh nya Baraya tinggal di kaindahana kampung anu indah tuh, pasyawahan menikot lega, masya Allah. Pokoknya mah aya duana tuh, suara domba menikot seueur Baraya tuh. Pokoknya mah kampung anu asri, iya mah anu aya di Handeuarnya. Pokoknya melimpah pisan tanamanna tina rempah-rempahna di dieu teh. Tuh tinggal aya buah naga. Kampungna menikot bersih Barayanya. Bersih pisan ieu teh kampungna teh bersih pisan tuh. Tah ieu udah mikeun kampung teh kampung, tapi kampungna menikot bersih pisan Barayanya. Masya Allah tuh. Hujan di ieu teh. Alhamdulillah hujan Baraya tuh. Sawah anu sakitu legana kahujanan, masya Allah tuh. Namanya digarap itu teh badai di tanduran Barayanya. Sakedap deui badai di tanduran. Ieu nungguan hujanna tos aya. Suara doma menikot ka kupingnya. Domana jika nama hoyong di paraban. Tuh parabna kana sarangka tos aya. Tinggal di parab ngantosan maghrib, biasana maghrib di parabna teh. Tuh orang kadia enom Barayanya tah. Ieu teh buah naga nu kieu teh namina teh Baraya. Buah naga nu kieu teh nya. Pokona mah indah pisan Baraya di dieu mah tuh. Pokona mah kampung anu teduh, anu asri tah. Tuh puteuina kela mah ieu kagok nyen video abi sakedeung tuh. Tuh tinggal diputeuina. Alhamdulillah ya Allah. Oke, sakitu paginten Barayanya. Wilujeng tepang rejeng deui silaturahmi deui sareng abdi di Si Mata Kucing. Nging hilap like komena, nging hilap di subscribe-na, nging hilap di centang lonceng notifikasina Barayanya supados jadi support kanggo diri abdi. Ameh abdi bisa masihan konten anu leuwih sae deui. Sakitunya Barayanya mudi ya Baraya sehat selalu. Sehat rezekina, sehat rahani jasmani, dan sehat oge keluarga. Nah sakitunya di pusat mah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.